Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo urang ngalajengkeun deui hanjadaresan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamidun ari ieu eta Hamid wa jiranuhu sareng tatanggana Hamid. Hamidun ari Hamid waladun eta budak thayyibul qalbi anu sae hatena, hasanul adabi anu sae adabna, mahbubun anu dipika cinta inda usratihi mungguh keluargana Hamid, wajironihi sareng tatanggana Hamid. Li'annahu karana sayatosna Hamid mayuzi eta henteu nganyeri itu Hamid auladahum ka pirang-pirang putra najiron, walayata khosomu sareng henteu ngamusuh itu Hamid aw yatasyatamu atawa nyarekan itu Hamid ma'ahum sarta jiron sarta aulad, wala yuqati'u sareng henteu megatkeun itu Hamid ahadan ka salah saurang minhum ti itu aulad. Wa kana sareng aya itu Hamid ya ta'alamu eta belajar itu Hamid ma'auladi jironihi sarta pirang-pirang putra na tatangga Hamid fi madrasatin wahidatin dina sakola anu sahiji. Wa kula yaumin sareng dina tiap-tiap poe yamsi lempang itu Hamid ma'ahum sarta aulad. Iza aroda di mana-mana ngamaksud Hamid ayyasiro kana yen lempang Hamid ilal madrasati ka madrasah. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui yamsi. Iza aroda di mana-mana ngamaksud Hamid ayarji'a kana yen mulang Hamid. Wa fi waqtil laibi sareng dina waktu ulin yal'abu ulin itu Hamid ma'ahum sarta aulad. Wa kana sareng aya Hamid yusa'id yuhibbu eta mikaresep Hamid ayusa'ida kana yen nulungan Hamid al muhtajina ka pirang-pirang jalma anu mikabutuh minhum ti itu aulad, minhum ti itu muhtajin. Wa idza lam yara sareng di mana-mana henteu ningali itu Hamid ahadahum ka salah saurang ti itu aulad, sa'ala naros Hamid anhu tentang ahad. Wa idza marido sareng di mana-mana teu damang itu ahad, zarohu ngalongok itu Hamid ka ahad fi baitihi di imahna ahad. Wa hakada sareng kulantaran ieu asya hirup saha Hamidun Hamid ma'a auladi jironihi sarta pirang-pirang putra tatanggana Hamid fi unsin dina katenangan wa sururin sareng kabungahan, watihadin sareng ngahiji watawadin sareng silih mika asih bihusni adabihi ku sabab sae adabna Hamid wati biqalbihi sareng sae hatena Hamid. Wallahu a'lam bishawab.